Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tiasa patepang dangu deui dina acara dongeng Sunda garapan Cak Sun bakekok neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari jejerna nasib diri dina dinten ayeuna insyaallah urang ngaguar deui bagian anu ka-25 na. Mitra-mitra, mudah-mudahan dongeng ieu teh singajantenkeun panglipur kalbu panggebrah manah kanggo mitra-mitra sadayana, hiburan kanggo keluarga sadaya. Atuh kukituna supados teu nyangkolong tinggalna waktos, mangga urang dilajengkeun wae wilujeng ngadangukeun prung ah. Selamat siang Pak, selamat berkunjung ke toko kami. Ada yang saya bisa bantu Pak? Maaf, saya mau ketemu Pak Roni. Kira-kira Pak Roninya ada apa enggak ya? Oh, Pak Roninya lagi meeting sekarang Pak. Ada perlu apa kira-kira Pak? Bisa sampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke Pak Roni. Oh, saya pengen ngobrol secara empat mata sama Pak Roni. Oh, kalau begitu silakan Bapak tunggu dan duduk di sebelah sana Pak. Oh iya, makasih. Teteh lah bener. Si Roni nu dikira ku aing gemel teh, lain jalma sembarangan. Aduh. Cek pakarna harita bari gek diuk di tempat anu ditunjukkan ku pelayan. Tekung sidila Roni katingali datang harita katingali Roni keur ngobrol jeung dua orang klien. Ah, itu geningan si Roni. Wah, teteh ngobrol aja orang luar, berarti dia jago bahasa Inggris. Hebat bener si Roni. Tekung silila harita Roni lempang ngadeukeutan ka pelebah tokona. Sangeus kitu pelayan anu tadi nitah duduk nyamperkeun ka Roni. Pok atuh pelayan ngomong. Maaf Pak, Ada apa? tadi ada yang nanyain Pak, pengen mau ketemu katanya. Oh, mana orangnya? Itu orangnya tuh lagi duduk. Oh, makasih ya. Ya Pak, sama-sama. Harita Roni nyamperkeun ka lebah pakarna anu keur diuk. Barang grok harita Roni kaget. Oh, Pak. Aduh, punten Pak, ngantosan lami ieu. Duh, meni asal reuwas Pak. Tos keur sarurumpaheun ka dieu. Nah, aya priuk naon Pak? Kieu puguh ceuk pakarna bari culang cileung. Harita Roni pok di ngomong. Tos we kieu Pak. Ngobrolna urang di kantor kira Pak. Ceuk Roni harita. Oh, iya nya mangga cek pakarna harita bari nangtung nuturkeun Roni anu ngaleos ka kantorna. Mangga Pak, lebat mangga carik. Harita pakarna asu gek diu ari panonna tetep we lurak lirik kurang nitenan disabudeut eta kantor. Pok ngagerenang hatena. Teteh barangna di anu aya di kantor ieu barang leuk hungkul, barang mahal hungkul. Ceuk pakarna harita. Harita Roni geus nanya deui ka pakarna. Punten pisan Pak. Manawi aya naon ieu teh meni asal riwas kieu ieu tara-tara ti sasari. Kieu puguh
Bapak teh keur ngarasa bingung ya teh. Oh gitu Pak. Punten dupi nu janten kabingung Bapak teh manawi gitu ya, manawi naon Pak. Buku Bapak teh kalengitan budak anak Bapak Serli teu aya disaprak harita Roni ka rumah. Oh, nah bisa teu aya kitu Pak. Moal karerencanganana terapi kemana? Tos di telepon, tos di kumaha ditataroskeun oge teu aya. Matak bingung Bapak teh duh. Punten. Eta bisa naper Serli angkat di bumi teh kunaon Pak? Masalah atanapi kumaha? Nya eta ku Bapak teh tadi nanti pada dijodohkeun ngan kekeh Serlina nolak. Bapak kekeh ngajodohkeun meureunan amak budak teh sanggeus ngadenge kawas kitu harita Roni ngahulang. Dijawab kumaha teu dijawab kumaha. Nu antuk napok atuh Roni ngomong deui. Janten Serli teh dugi ka ayeuna teh angkat di bumi tacan kapendak. Bener gitu. Bapak sumpingna ka ieu teh tangtos bade naroskeun di mana Serli ayana. Nya semacam gitulah. Da pikiran Bapak geus yakin tadi teh Serli pasti ini nama kamana pasti ka dieu. Ke Pak sanaos abdi saur Bapak teh mah gembel teu harta teu dunya. Tapi pami Bapak naroskeun ka abdi mah lepat. Margi abdi tisajligna ti bumi Bapak dugi ka ayeuna abdi teu acan kontak deui sareng Serli. Tah atuh ku kituna nya punten abdi teu tiasa masihan keterangan di mana Serli, margi abdi sama sekali teu terang di mana Serli ayana. Tapi pami Bapaknya tujuannya urang kusararea we urang di pilarian kamana sugan aya informasi ku abdi di teleponan manawi gitu boh di mana di banana urang diinformasikeun heula we. Tah kitu atuh saya aduh hapunten Bapak teh tos nya istilahna tos lancang tina naon Pak, tina naon eta mah urang sami-sami ngupayakeun supaya Serli enggal kepenak. Sanggeus kitu harita sepakat dua anak rek nareangan anu nyaeta Serli. Harita pakarna pamitan. Sanggeus kitu pakarna ngaleos dituturkeun ku Roni nepi ka nepi ka parkiran. Jang Roni, Bapak mulang heula atuh. Mun Pak mangga. Kleser harita pakarna maju ninggalkeun parkiran nuju ka belah wetan nyaeta ka imahna. Ari Roni sanggeus ditinggalkeun ku pakarna, harita nangtung di parkiran bari ngahulang. Aing yakin Serli ini gara-gara kamari waktu aing kaditu bapana ngomong nyelekit ka cida. Yakin cek Roni bari kitu nu saterusna Roni asup deui ka kantorna. Kek Roni dieu nu saterusna Roni ngahulang. Pok Roni ngagerenang dina hatena. Serli kamana anjing atuh?
takala saku bajuna. Nu saterusna ngaluarkeun headphone anu aya dina balik bajuna. Roni ningalian nomor Sherly sanes kapanggih. Nu saterusna Roni nelpon, tapi tetela nomor Sherly teu aktif. Roni nyobaan sakali deui, anger nomor Sherly teu aktif, malah aya tulisan dijual di luar jangkauan. Atuh nu akhirna mah telepon disimpan dina meja. Roni mikir, poka gerenang sorangan, nya kamana ari Sherly? Padahal mah rek kitu rek ieu cicing di imah. Cek Roni ngahulang deui. Ras inget ka para Sherly anu biasa nama kecut jeung bedegong ka manehanana, tur kamari ka oge ngahina ka manehanana. Atuh poker nang deui wae hatena. Aneh deh bapana Sherly nya kunaon anu biasana ka aing ngahina, nyebutkeun gembel samarah kamari, tapi ka aing lamun diingetan bakal nyeri hate. Tapi kunaon jika anu ngadak-ngadak pager ka aing? Rupa-rupa manusia mah. Cek Roni bari jung nangtung koloyong harita Roni keluar di kantorna. Nu saterusna Roni asup ka tokona arek mariksa atanapi ngontrol kayaan toko dina poe harita. Ayeuna kacatukeun bapana Sherly anu ninggalkeun eta parkiran di pasar Minggu. Harita bapana Sherly maju ke belah wetan, mobilna nyemprung, ari dina hatena ngerowong norowe teh sorangan. Tetela aing geus salah tafsir. Hampura bapak Sherly, ari sugan teh aing teh teu nempok, kulit tingali teh tina cangkang we. Jalma anu sakitu jujurna ku aing bet dijejeleh. Ceuk pakarna harita bari tetep nyejek gasna. Heureut sababaraha waktu harita mobil geus nepi deui ka hareupeun imahna. Anu saterusna asup ka pakarangan geus dibukakeun ku satpam nyaeta Mang Diman. Curut harita pakarna turun. Nu saterusna asup ka jero imah. Sameme asup Padiman pakarna uluk salam kana jadi pemajikanana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana bapak teh? Tos di tokona itu. Tokna saha? Tos di tokona Roni. Rek naon? Bapak ngamakan ka Roni? Dengekeun heula lamun bapak teh kakarage datang, minta cai heula dah. Rareudang kieu yeuh. Bi. Ya Nen. Ieu bapak pang ieukeun pangademakeun heula cai. Mohon mangga. Ge karita Ibu Karna jeung Bapak Karna diuk dina kursi panjang. Tekung silila harita si bibi geus datang bari mawa gelas ditanggeui make pisin. Mangga Nen, juragan mangga. Nya besok harita gelas ditampanan ku Pak Karna. Langsung diinum hampir beaksa tengahna bakat ku haus.
Bapak teh kumaha papangi tadi teh jeung Roni atuh. Nya papangi. Terus bapak ngomong naon ka Roni? Bapak bapak ngamekan beureun. Henteu. Ya bapak teh nanyakeun. Neangan. Nanyakeun ka tukang parkir. Teteh lah cenah. Nu ngaran si Roni teh. Eueuh nyebut Roni di itu menyebut teh Pak Roni. Anu ngabogaan toko terbesar di daerah dinya. Tur lain kudu hiji cenah tokona teh, malah di pasar-pasar nu lain oge loba cenah tokona teh. Tapi bapak pernah meureun jeung Roni na. Nya bapak teh panggih jeung Roni. Terus kumaha? Nya era-era ge bapak teh ngobrol we da geus kumaha. Kumaha bapak di Sherly atuh? Nah ditanyakeun cenah kumaha jawabanana. Nya eta Roni ge kalah ngahuleung. Teu apal aya Sherly di mana cenah. Kalah kasihan nyalahkeun ka bapak. Ya pasti atuh, lamun nyalahkeun mah. Kumaha lamun geus kieu Sherly ka mana atuh? Geus tenang heula. Roni oge moal cicingeun. Tadi oge ngomong urang kerja sama we cenah ba. Neangan Sherly di mana tempatna. Keun kumanehanana cenah. Arek di sakabeeh babaturanna arek dikerahkeun cenah. Ditaneangan. Kitu cik manehna teh. Mudah-mudahan atuh Sherly sing kapanggih deui. Mataku lah sok ningali kana luarna hungkul ke kajalema kitu Pak. Pan geus aya kejadian kawas kieu mah saha nu rugi urang-urang keneh. Da salah mah tara ti heula anggar we. Ari salah mah tara paneuri kitu maksud teh anggar we ti heula. Kaduhung mana naon oge tara paneuri anggar we. Maksudnya lah pabalit gitulah. Kaduhung mah tara ti heula anggar we paneuri kitu maksud teh. Tinggal naon teh. Nya ai kaduhung mah tara ti heula anggar paneuri kitu. Nah benar gitu. Roni teh teu nyerieun hate. Nya teuing ai masalah eta mah. Ai nyeri hate pantes meureunnan. Hadapan ku bapak hayo wae diseuk-seukan. Teuing. Harita pakarna bingung nya kitu deui geus puguh deui ari pamajikan namanya teh Bukarna. Kacida melangna kanu jadi anak sok sieun kumaha. Pamirsa sadaya, ayeuna urang sampeur deui Sherly anu naik bus nyaeta bus jurusan ke kota Bandung. Harita mobil geus nepi ka leuwih panjang. Sakabeh penumpang turun di terminal leuwih panjang. Waktu harita kira-kira geus jam 7:30 peuting. Aing kudu ka mana ieu teh poho deui. Ieu teh terminal naon dia tuh? Geus dilapisan soalna aing teh ka Bandung. Cek Sherly harita kegandengan sorangan. Turut manehna turun tina mobil wak lieu. Harita aya tukang taksi nyamperkeun. Neng, mau kemana Neng? Ayo taksi. Mau kemana? Gak tahu Pak. Loh, kok nggak tahu? Iya. Jadi mau cari alamat apa gimana Pak? Enggak Pak. Saya mau dulu pernah kesini tapi lupa lagi. Wah, tuh kalau gitu mah susah Neng. Kalau tahu alamatnya bisa saya anterin. Kalau tidak tahu mah wah bingung. Kalau gitu mah udah tunggu aja di sini.
kali aja nanti ada yang kenal di sini. Nah, baru tuh ikut. Soalnya waktunya kan kamu jeung Seep. Waktosna ke Bujang Seep. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, cagat orang tunah kata dugi ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang teraskeun deui dina carios anu sami. Kalayan ditutupku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.